Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di Dulacis TV. Alhamdulillah kaditu kadia jadi acis pokokna mah sanaos mahal ge asal aya di ikhtiaran. Alhamdulillah pemirsa, saatos sababaraha episode kurang ayeuna kadatangan ku brother saurna teh bade ngiring open mic support ka Dulacis TV. Kaleresan saperjuangan sareng abdi di channel Kopi Beurit pemirsa. Pokona mah siga taraje jangkung nate sipit na siga orang Korea. Bayangkeun heula pemirsa ieu sate acan dipanggil bayangkeun heula. Korea. Korea apa? Korea. Korea mah pupuk, Pak. Korea mah pupuk. Halo. Pokona mah eta mahal, Pak. Mahal artis eta teh di luar nagreg pokoknya mah kita tampilin brother kita Bapak Acong Linggis. Aduh ampun ya nektar aja wah itu udah kecabeak itu kaluhur kali iya ieu teh Dulacis TV nya kaset Wenta atuh di kamera teh wenta. Ieu teh urang rek di sorokan atau rek titah naon ieu teh kan ieu teh. Aduh. Mana matamu? Mana matamu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Acong linggih mah di Palih Kulon nya. Tah kalaresan itu ka dieu teh diondang ku Dulacis TV teh supados open mic cenah judulna teh. Tapi da duka ya open mic teh ka mana judulna di piwarang nyarita we. Ya tah. Jadi kieu ya balik deui flashback ka zaman baheula nya barudak kajadian keur SD ya. Caritana teh sok aya barudak baheula mah caritana teh busia teh geuning tah eta pengalaman aduh bener pengalaman pribadinya nu ingat sangat luar biasa. Jadi kieu caritana teh barudak pernah teu barudak ningali budak SD mimik mukana mun busiat ka sumaha pernah teu robeh gini. Tah kos kitu ieu mah leuwih parah pemirsa ieu barudaknya. Jadi kieu ya mimitina teh. Akhir-akhir keur istirahat, istirahat. Biasanya jarajan dan sebagainya gitu. Tepek teh teu karasa euy. Naon nyeri beuteung dirinya teh da geus dahar seblak baheula teh. Geus aya seblak. Geus aya cuman seblak versi tahun sekian eta gitu nya ta versina teh eta seblak eta. Iya ieu mah budak teh beda ieu ya. Tah jadi kitu nya eta pas keur kitu teh teu karasa celebek kitu nya biasa. Nah di situ teh keur pelajaran ya, pelajaran terakhir inget keneh keur pelajaran bahasa Inggris. Batur konsen bahasa Inggris ieu konsen kanu beuteung. Kumaha sok? Ieu dah hayang modal sing teh ya. Arek cai daerah apal meureun WC keur SD kos kumaha. Oh pan inah WC na teh gini. Wah pantoan lamun didobrak teh cedak langsung keluar teh nya tak gitu. Cicing we nya ngahulang kumaha ya mikiran bari jeung teu fokus pek teh ditanya ku guru. Acong cenah da sok ya acong baheula ge ti baheula nya da sok ya acong. Acong. Tulang cileung bari jeung semureueus. Hah? Naon Pak? Aya naon? Ieu cenah jawab pertanyaan. Kegituan nahannya gitu henteu aya ceurik mah nepi ka ceurik mah geus kitu teh da era teh da teu karasa eta teh geus kitu teh geus diuk bari mikiran dewa ieu kumaha teu karasa eta mah berbi teh merjus tah eta nepi nyasieun bau geuningan nyasieun kumaha tapi atuh tah gitu yang geus ditahan nepikeun ka balikna eta mah euy tet caritana teh nya diperpanjang di PPR lah caritana teh geus ieu baru hayu cenah urang balik
sok we ti heula daerah anjing da keur kababayang eta teh sok we ti heula ayo atuh bari main bola heula moal sih beus eta mah barudak baralik nya caritana teh geus kitu teh urang teh bari culang cileung euy ningali situasi heula wah geus aman ieu bari di ieu teh cengkat ningali heula situasi ka handap da bisi ngeclak teh geuningan terus hei aman ai pas cengkat berubuy teh di dieu teh anu bitis pas dicampak widak anjing tamu sakitu merenya di jadi nelah teh ayeuna oh henteu eta mah pokona mah eta mah pengalamanna da khusus di Dulacis TV nyaritanan ge eta pasti leban eta ega asli kitu tah nah geus kitu nya sakitu wae ti acong atur nuhun ke lamun next videona urang emutan deui materi nu lainna ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.